Oke, what's up guys? Balik lagi di Kayak TV, yek yek yek. Oke teman-teman sadayana, semoga kalian calagernya. Alhamdulillah, hatur nuhun terus nonton video orang ya ayeuna. Hatur nuhun. Oke mungkin cerita doang kamari guys. Kamari anu paling hese teh ngunci lawang toilet. Ayeuna mah lain deh guys. Urang bade carita kayaknya. Orang bade carita. Di ayeuna kuari bade ka toilet deui. Ini pengalaman orang tuh bener-bener budak kampung gitu ya, atau kumaha gitu tahun 2022 anu bikin lalir gitu. Lalir kayak bercanda guys. Ya langsung bae pokoknya mah subrek banyak ya, urang langsung bae tinggalikeun. Oke tah, jadi kieu nya guys. Ieu mah orang kembali di ke pertoiletan tah. Pertoiletan ya. Kamari kan orang ke awal-awal tican nyaho gitu nya. Urang asup tah kamar mandi hangki. Astagfirullahaladzim. Maaf hampura, pengen kencing gitu. Pengen buang air kecil. Orang teh bingung gitu, buang air kecilnya di dieu apa di dieu? Apa di dieu gitu. Bingung kan? Orang pernah kencing di dieu ya, buang air kecil di dieu. Cuma orang di menurut itu mah apa sih bersihin gitu ya, dibersihin teh pakai tisu, dibanjur hese ribet kudu dipencet, air kencingnya disemprot kan dibersihin ribet gitu guys. Sok gerak kabehan sadayana babaturan urang anu na YouTube komen ai kalian anu sok kieu sok ka mana ya, di dia apa di dia, komen deh pokoknya masuk we. Tah begitu urang geus nyaho aya namanya teu dusun-dusun teuing gitu. Aya namanya urang lamun kieu teh ieuna dibuka dikitukeun tah. Kakak urang kieu di dieu. Aja tinggal pencet. Aman kan? Beres kan? Enggak ribet gitu. Ente doang di dieu, lamun di dieu kan ribet urang kudu micin iya, kudu nyokot iya, kudu disemprot gitu-gitu. Aduh ribet ya. Mun kieu teh ini dibuka gitu ya, ulah norak gitu. Aduh geus sih pokona pengalaman urang banyak anu ngisin-ngisinkeun anu emang dusun gitu, norak gitu nya. Urang doang cukup urang bae gitu nya. Ai kalian mah babaturan urang ulah sampai gitu ulah dong urang gitu nya, dusun gitu. Parah keur kamari dilieureun ku ieu kunci. Ada paru-paru. Iya. Harese hayang kieu ge modal ge harese. Ayeuna babari orang yang menang kieu tinggal bukakeun deui na, ajukeun di dinya. Gampang kan ayeuna mah. Geus nyaho mun teu banjir teu kudu mencet ieu, tinggal dicat bae. Oke, jadi kitu nya ayeuna mah. Gastos hatur nuhun tos nonton video urang, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.